Beritan can sholat di teh. Gitu sok sholat mang. Cek, ada ya gedang narik di kumahakeun cek. Daguarkeun kana hulu mah. Pancek emarek rujak sangsara. Atuh neneng mana mandangan pi barang sakeueun hirup teh. Indah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mangajo materi panen euy, ieu panen cabe geus bareureum kieu. Oh, teh Dut, sugan we atuh urang kapecretan hasilna Dut. Mangajonya. Cin, beres can bladinya Cin. Tuh si Macin mah belah ditu teu kadengieun. Aya tadut bladinya geus beres can. Geus urang mah di dieu. Tuh tinggal si Macineun can anggeus. Burukeun atuh gawena geus beurang geura balik. Mangajona ge can aya ngalongok ka dieu. Skenario nya eta Dut mangajo can aya ka dieu nya. Keur diomongkeun ku urang jeung si Kowi. Wi, eta mana geus beresan bladinya Wi? Geus urang mah. Iya pang balik lah ya, sekalian pengarah sentrum lumayan ya. Aya we teu kaleuweung teu ka mana ngalah sentrong najang naon atuh. Lumayan Dut di imah majang dengan kejo jeung sambal oncom nu gitu Dut. Aing ngomong ajo euy can aya ka dieu nya can aya ngalongok gitu ka mana cenah mang ajo teh. Poyak ieu mah keur marab kene domba mang ajo mah. Nya domba aya we nyatu atuh sia mah Dut. Tapi bal nerei gawe nama beres sih sampai aing euy. Barudak siang geus nyarana can euy. Nyanet kumaha amang lagi kering nonghol. Aing geus ngamandian heula domba euy hampura beurang ka dieuna. Ari nu ditanyakeun pagawean ari hakaneun teh mah mangajo mah kumaha sok rada lieur. Ai sugan aing mah marane teh teu tulus gawe tuh da. Teu tulus kumaha ari amang kan urang ge teu duit atuh mang mata kieu ge gawe we. Maneh keur ngalaan naon atuh? Sentrong mang ya keur para belauk mang. Akaneun sia babel eta mah lain jeung keur para belauk. Ari apal mah tuh mang karipuh aing. Deuleuh mang tah. Para bisi mocin. Alah batan nu boga kelenci loba wae meuni bebeakan kitu barang ala teh. Mang lamun urang balik di kebon teh sia sok imah urang eta teh mang sok mentaan sentrong, matak urang ngalah sok loba ge. Kalau pamajikan aing sok ngahakana nu kitu. Nah samarukna ku amang de parab nu mewah kitu. Wae atuh sugan teh pamajikan aing teu beukieun. Sok we atuh sing kaloba ngalana pamajikan aing beukieun mah sekalian. Yang kadang sentrong teh sok diterambulan ku indung urang mang. Geus nama tuh ang baralik aing geus bareres mah geus burit ongko bisi can kacarai sarolat naon. Urang teh mangadaguan amang puguhan yang udud yang barang hakan ai sugan urang mawa amang teh. Aya di aing aya udud mah loba ye gana wes teh hakaneun hungkul aya udud mah aya urang yang mawa. Batan mau anu berat sia sakitu-kitu we ge erek labuh sagala. Aing salah mang cenah barang hakan tuh. Aya ye udud mah di aing ya aya gan hakanan hungkul nu eueuh mah. Bukan teh mau tarulus gawe maneh tuh da matak aing teu mawana naon ka dieu teh ka kebon teh. Kebiasaan atuh da amang mah nganggap enteng anu digawe teh. Moges ker meunina teuing maneh name tong baralik anu geus beurang da. Wi, aing aya ngarujakeun lah yang ngarujak wi euy. Heeh atuh ayo di lebak tah. Ngarujak naik di mana Cin? Heeh ayo. Geus we di imah urang lah ngarujak mah. An maneh atuh we jeung si Neneng. Moges 6 lah maneh kitu-kitu wae mun dijara diomong 6.
mana Dut? Oh, Dut. Mae lara loba ya rujakeuna, mulung jambu. Hayap atuh. Nah, loba deh nak Dut kulungan Dut ya. Anyar panen nini urang kamari. Namanya tuh menitong kabejaan ka urang situ sadut. Nu kira-kira wae di bejaan. Bagus barudak loba teuing mulung mah hiap pang balik keburu burit. Marenang marane mah rulung jamuna euy. Nang mang lumayan ya. Jangan rujak wae mah. Mang, bisa ek heula balik mati heula we atuh Mang, urang ek nganter si sadut tanggal parab jang dibalong cenah, jang laukna. Heeh atuh urang ek teh heula nya, urang buriteun euy can salat di ieu teh. Kitu sok salat Mang. Sia labatan ka kafir ka aing teh babal. Heeh atuh urang ek teh heula nya. Oh, sok Mang, sok. Aya nama ngarujakna wang di imah maneh Dut teh, geus aya jambuna tah. Kahayangna sama kehed. Keun gula nama teh aing cen aing mah ngarugikeun sia teh. Masalah gulana aing mah. Atuh naon anu jadi maneh makruh ka urang? Geus si ajeng si Neneng ari aing sorangan culang kileungnya. Pan eta aya si sadut maneh mah atuh sia teh. Tur ajeng we tu aing nita jeung radio butut atuh teh make kehed. Kasaha sia teh ngomong teh? Dah suka we ngaledek mah. Geus nam lah balik burit bisa kabur hujan deui. Redak, irahanya euy urang ngajaran ulin ka Karota. Naik naon atuh we maneh ka kota, urang ge cicing di leuweung alhamdulillah sakieu oge. Ji atuh Dut urang teh hayang we kali-kali mah ulin ka kota juga batur. Udah meureun we urang mangguratna kudu di kampung sanang-nang nya kieu we atuh urang kudu narimakeun meureunnan. Heeh aya itu heueuh nama tapi asa hayang we ulin ka kota kitu kali-kali mah. Oke man aya milik mah urang ulin ka dayeul lah. Duh deuleu euy tempo. Kebon Mang Ajo geus barala deui ti gawe mah loba deui cin euy. Heuh tereh da. Daerah ieu mah euy. Alhamdulillah wi urang mah tinggal daekna bersyukur. Tuh tinggal di pagawean mah loba cicing di kampung ge. Oh sia teh mata karek naon sia teh jijikan ka kota? Di, pan urang teh hayang apa ini ka kota teh rupana kota teh kumaha sia teh.
Cek. Cek. Naon wi? Duh, Cek. Uing geus ti leuweung ya. Mau rujakeun yang ngarujak ya dia ya. Hujan-hujan kieu maneh mah warujakeun bawa edan. Cek urang geus marulung jambu teh jeung si Sadut jeung si Mocin di kebon ninina di tonggo. Sok atuh ka dia ieu rujakeun mah. Teu kira-kira tuh da maneh mah wayah kieu ngarujak. Mana rujakeun mana? Ya, Neng, teh geus ngalaan jambuna tadi di Nunini. Mana sok neng ge hayang rujak mah? Neneng sarwana hujan kieu hayang ngarujak. Wah, aa ge hayang ai geus jadi mah. Atuh nya heueuh aya geus jadi basa umum atuh. Heuh, matak mah tong panatikeun adahareun. Moges kalau para saya jamal ya. Nenek. Heuh, kadiekeun cin. Ieu mah wang ngarujak mah, aya rujakeun aya dahareun eung. Hujan-hujan kieu neneng maneh mah saruana tuh da. Tah, atuh da mah naon sangkutanana rujak jeung hujan? Mama tariris boro-boro hayang rujak. Bener sia mambu. Da ari geus jadi mah meureun mah ge hayang ngasaan atuh neneng. Batak kan ada hareun teh ulah sok fanatik. Sok jarieun yang kala para saya tuh eta teh alah. Atuh da cin si mah mah kalah ngomong digawean henteu. Dut mana nyambal dut. Teu bisa cen urang sama rujak mah. Cia akur bisa barang daharna we hungkul. Duh, mana Dut meni teh bisa nyen rujak-rujak acan. Teu aya eta nu kitu jeung naon? Neng, di mau uing mah. Mau uing resepeun pisan ieu jeung sambal oncom. Eta mah loba kitu suganjang kelenci. Anjir, kadenge ku sia we. Neneng ningahina pisan menganggap kelenci. Peda we meuni saabreg-abreg. Ya, Neng, nu kieu teh jeung sambal oncom jeung goreng asin. Ngeunah pisan, Neng. Cek nu sarata goblok meunah teh. Bagus gandeng nu kitu-kitu menikat para saya. Sok atuh erek dirujak kumaha ieu jambu? Kalah nanyakeun deui ari sugan eta di kumaha? Atuh ala gedang majig ala dinu euce. Heuh, Cek, wang ajulkeun. Din. Anu panjen ya, Cin. Din. Ya, geus wajan ngeureun aing. No, di ieu tah tadi dinya di anau teh. Nyekelan kumaha di dinya? Udah banggasan sama. Tah dinya tah. Lanina, jauh abu aing. Cacing gedang mah teh kumaneh euceul mah keur hoream kotor. Ma aya cumentil. Heuh nya Neng kolot-kolot. Lain cumentil neng pan mate bieu teh geus salat, hoream kokotoran deui. Sekalian we diwedak atuh mah. Neng ieu nu ek ngarujak para saya heula. Adi maneh mah da nyawadan we Sadut. Si Neneng atuh ka indung ngalawan wae. Arua jeung aa mah. Gandeng marane teh ka sok panjang atuh. Boga lanceuk nawi neng mah pika sebaleun. Satu Neng jeung amat kesebal meureun. Angot bagi sebel atuh. Barudak jambu geus anggeus rek dikumahakeun. Diceun we, diceun kapalungkeun ceuk lah. Ari emak bet nyebut rek dikumahakeun pan rek dirujak atuh. Heeh maksud teh ieu teh rek di samara kumaha rujakna. Pan cek emak rek rujak sangsara. Atuh Neneng maneh mantangan pi barang sakeun hirup teh. Apaan heuh atuh aa rujak sangsara. Atuh aing ka bawah susah atuh ari kitu mah. Bagus atuh eta mah nganukeun ngaran hungkul sadaya teh lah. Oh, kitu-kitu wae mah diparasea. Ari ya gedang narek dikumahakeun cak. Dagorkeun kana hulu maneh. Anjir si Ojo ka urang nek maneh kitu. Udah maneh mah nanyana sok tara parubuh. Nyebut gedang rek dikumahakeun. Engke neneng anter kadinya burit. Maneh meuni ogohan unggal betara minta anter. Bung aya nu ngagerem wae deket ka kadu. Sama dedengan maneh atuh Neng sama. Tuh dedengean da teu bonge eta ge. Kalem Neng kayak diteang ku aa ka dieu. Sabuatna yang ogen kaburu bubar ngajina. Oh katang Neng kowe ieu atuh lempeng aja antara ya Neng. Ini jam 5 teh datang na magrib bareunah ka dieu na ge. Heeh, mangkaning neneng mah pas magrib teh kudu geus ngaji. Oh gandeng teh ku aa dianterkeun kitu-kitu wae mah. Ai kitu Neng aya naon Neng?
Kegerem cin euy. Ah, mana sih itu wae teman itu. Nya ancin datang ke kado geus 2 kali. Kurang teman neng gereman deui meureunna. Terus geus ngadengnya mah pangheulana lumpat. Wah, kayaknya semak deh bang susul neng. Geus pamali nu kitu wae di jijeun guguyon. Ah, neng ngarujak kakangan heula we ku aing. Udah anggut aing teubuh kieu mah. Heuy no kana biji. Gimana neng ngasaan geus teu kuat? Mani kabina-bina teuing atuh neng maneh. Pang geus teu kuat mah yang kujak. Heeh sok atuh kop. Ya, geus beres ya. Pegoat ya, tadi ngarurus ada teh lah. Biar kemarana, tadi isen kieu sih Cuk. Baru udah kayak ngarujak, tapi tadi isen kieu tapi hauna mah ngebul geuning. Ah, dia mah diselot di pancing udah tadi pasti dinu itu ya sih nama dinu hiji deui. Sing goreng tadi dari paingan di gero-gero ku aing areueuh atuh. Aduh, teu ya barudak Mang Ajo aya kana pihak kaneun manggambe. Man tadi kena ngomong ka urang di leuweung kan erek ngarujak cenah tadi teh. Aduh, udah euy ngambe Mang Ajo euy kan dahareun mah nya. Pokona mah setiap jadi tinggal ngadahar pasti datang tin eta mah. Ya, kebenaran Mang Ajo ya. Geus prak ieu non rujak. Yang hirup aing sok kabenaran wae ieu mah euy. Aduh, tiap-tiap aya dahareun pasti aya aing. Beda si Ojay ka Mang Ajo maneh pangeulana di tawisan. Lain kitu cin, ece mah pedah ka kolot we kehead. Ah, beda we, Ceu, eta mah rada ser-seran. Ganeng ah maneh bisa kadengeun ku si Ece. Tin sia ya wae. Si Mocin mah ka aing meuli kabina-bina karena dicacapekeun teh da. Kuroico. Kira-kira si Mocin hujan-hujan ke hayang ngarujak ah. Tapi ngeuna mang rujak mah mang. Ya ngeuna atuh mata aing akan oge kuy. Ngetak tong ngomong-ngomong Mang, akan we memang lah. Kop neneng tah, tadi mah meuni kuat ka hayang-hayang. Oh mak, bukan hujan kieu mah. Pas lu keadaan tuh dah hujan kieu hayang ngarujak. Tapi da ngeuna dut masih hujan-hujan kieu teh. Neneng lain ieu atuh. Ah sok heula we neneng mah keur meuleuh-meuleuh opak.